tenang-tenang santri doang. Santri suka mikiran pabrik ente. Santri mikiran tani atau ente. Santri mikiran perekonomian ente nyaho teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah. Sebab nya nama jadi wali ka abah. Mun aing nyaho wali santri. Ya tuh tenang wae nya. Ngitung bae we cenah geus wayah balik-balik. Assalamualaikum. Seuseuri ya. Padahal makolot-makoleng. Duh anak aing geus datang deui bae. Bah, udah poe balik deui ka pondok. Kudu aya duit 1 juta. Boh. Aduh, cakolot teh aing ngakak di anak aing. Ye, aya duit berangkat. Eueuh duit kula moal. Geus susul loba omong. Bah, teh kira ka pondok deui pondok. Meuli ji Samsu kieu. Atuh nyaritakeun politik deh, balik gigi. Nyaritakeun ekonomi deh, duit aing ngambala ya taloba cenah. Geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus. Nah, bang tenang-tenang mah geus jadi santri geus. Geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi dan teu atuh mani nyana. Salat berjamaah, tas berjamaah, pondok ngaca Quran, tadarus. Wallahul azim. Dak, masak. Beres. Beli botan, dak duit aing ambual aya ti bapak aing. Pugu bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge. Ngek. Geus teu nyawana naon ya. Dagang dangdeurnya nanjak kesangan. Tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran atuh henteu nya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nya anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun pembacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojro keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak ya merena yuk set 5.000 caknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong angel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere Masya Allah mantap kula inget bae kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kuari inget bae kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah darati anu ternyata ge pasti aya eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun balik menta teh mah eta dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya
Nah ieu mah keur carita mun muka mata hati urang blak atuh emang na hirup dek di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah, begitu seorang santri, ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hei, cak pengusaha. Malaikat, ulah kali ke sorga kan? Emang kunaon gitu? Ulah kak. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Ulah ke sorga kan? Ji naon heula? Ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha. tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun saha? Aya nang malikeun Pak Anu. Bener? Tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya. Bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor. Jadi kumaha tuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran asa kaca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jai aya nu ngotot bae ieu pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na. Emang nyana boga amal naon? Amalna mah teu pati bagus ngan meulikeun kitab. Eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana. Waduh, cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun Bapak. Je, lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu. Ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon. Ulah ka di nerakakeun. Cak Kangjeng Nabi pan gitu. Coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai. Tanya pernah ngaji? Henteu. Pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun. Pernah bareng jeung kiai teh? Henteu. Waun teh jeung kiai bejakeun. Waun teh jeung kiai henteu. Ieu mah budak pamosrongan ieu mah. Gaji tilok waun teu bareng henteu pan puara tah mah. Coba pernah henteu ka imah kiai bae. Tanya siapa pernah ka imah kiai? Henteu. Masyaallah. Ieu henteu cepet henteu. Cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai? Barang ditanya sih pernah teh liwat emang dia mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi. Ditanya heula coba pernah ngaji henteu? Henteu. Pernah waun teh? Henteu. Pernah bareng teh jeung kiai? Henteu. Pernah ka imah kiai teh silaturahmi? Henteu. Boh, pohara jasa ieu mah. Sama sakali cenah mah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang, eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imah ngabiayaan kan pohara jasa. Masyaallah.